Kagiatan isuk ayeuna ngepel disemprot celing lanjut we moekeun cucian. Isuk-isuk ieu abdi bade ngepel tapi kin heula abdi bade mesek heula celing da celingna tos sakedik deui dina wadahna teh. Nya eta abdi teh bade ngepel tapi hoream ribet nyuci heula elapna janten we abdi teh mahekeun heula celing kana wadahna terus we disemprot sakedik-sakedik ieu kana lomari dilap we sakedik. Tah ayeuna mah lanjut we urang semprotkeun kana bata da abdi mah nya eta ngepel teh sok resep kanggo celing teh janten salian ti wangi sok keset oge kana batana teh. Pami bata seueur minyakan nuju camerong oge enakeun ieu teh nganggo celing teh janten we bersih deui. Sarengna deui kana batana teh jadi cepet garing pami ngepel tengah hari teh jongjon soalna langsung garing pami nganggo celing mah teu lami oge. Lamun pamiasa kumaha ieu aya teu anu sok nganggo celing biasana mah da umumna mah nganggo suklin lantainya. Beres ngepelna ayeuna mah urang lanjut we ngangkatan cucian tina pengering mesin cuci. Ayeuna mah urang lanjut we langsung poekeun ka payun. Ayeuna teh cuacana nuju cerah entos babaraha hari tah ieu teh paling ge tengah hari ge entos garing deui ieu teh cucian teh. Tapi da najan cuacana panas oge sok tiba-tiba hujan geuninganan. Janten cuaca ayeuna mah najan katingalina panas oge sok aya we hujanana teh tiba-tiba. Jadi cuaca ayeuna mah teu tiasa ditebak, teu tiasa disebut musim halodo atanapi musim hujan. Da geuninganan kieu panas-panas mentereng sok aya hujan geuninganan. Geuninganan tos hujan 2-3 hari ngayeur tiba-tiba panas kat mentereng. Janten cuaca ayeuna mah campur-campur halodo sareng usum hujan teh ayeuna mah babarengan. Dugi ka dieu we heula videona kin patepang deui di video selanjutna.